Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita nyiklet bagean anu ka 20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge madar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning madar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng nyiklet bagean anu ka 20 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, ku ayana kajadian si jubah hideung anu nyamur jadi Jang Apud jeung RT Suha atuh kayan lembur jadi geunjleung. Komo sanggeus yakin RT Suha jeung Jang Apud teh tetelangan ukur mamalihan. Kabeh warga lembur nyangka yen RT Suha jeung Jang Apud leungit diculik ku komplotan si jubah hideung. Atuh segeruk we biiam salaku indungna Jang Apud ngaguk-guk ceurik nalika sadar anakna can aya balik ka lembur dan nu balik kamari mah geuning palsu. Bu Inaya anu memang sanasib salakina tacan balik nyatana RT Suha nya kitu deui mahna ge ngagenggeik ceurik. Kumaha bae atuh palurah ieu teh? Pun anak geuning teu aya mulih deui ka lembur palurah. Kang Toto teangan atuh anak urang Kang. Lain ngahulang wae kitu atuh Kang. Cek biiam ngareret jeung anak-anak ka salakina. Heug iam heug ku akang arek dipaluruh ayeuna keneh. Sahabae anu geus nyulik anak urang kudu ditindak, cek Mang Toto bari singkil nyoren bedog. Wayah Nabi
Sing sabar Mang Toto, tenang Mang, tenang. Are ka mana eta teh? Ulah wawanianan luntas sesoranganan Mang, bahaya. Kayan lembur urang teh keur kacau. Ulah gagabah dina ngalakukeun tindakan Mang. Teu sawios-wios palurah. Nasibun anak memang tos janten kewajiban abdi salaku bapana. Mangga dikantun sadayana. Widi abdi bade maluru pun anak palurah. Cek Mang Toto, geus teu bisa ditahan deui. Geus teu bisa dipegatan karep jeung tujuanana. Harita terus bae ngagedig indit teuing reka mana. Kubi iyam pamajikanana teu ieu dihalangan. Peguda ngahaja dijurungkeun sina indit maluruh nu jadi anakna. Bi iyam ngadon ceurik anu langsung dibeberah ku tatanggana. Bu Inayah nya kitu deui pada ngupahan dume salakina RT Suha geuning sanyana mah tacan balik ka lembur. RT Dodi anu sanyana mah hayang nepungan Jang Apud jeung RT Suha lantaran aya hal penting. Tapi tetela jalemana areuweuh. Akhirna RT Dodi balik deui ka lemburna. Eta oge kungsi dijelaskeun ka Lurah Parman. Katut anu sejena, pangna manehna aya di eta lembur teh kabeh marilu ngahandeueulkeun. Diselang ku nepungan warga lembur anu keur kamusibahan jeung ngabeberah diselang ku nepungan warga lembur anu keur kamusibahan jeung ngabeberah anu leungit kula wargana. Saterusna RT Dodi ngagedig indit balik ninggalkeun lemburna RT Suha. Si Ajid jeung si Poleng sarua arek baralik ka imahna sewang-sewangan. Harita sabarila leumpang, terus duanana garunem catur. Yo, urang teh apanan sobat dalitna si Apud euy. Asa teu ngareunah hate mun ngadon cicing bae teh teu ngabantu maluru. Ku kituna dewek manangtukeun sikep pikeun nyobaan maluruh neangan laratan Jang Apud sugan kapanggih. Leuwih nati eta dewek marek ngajak si Leing Wejid aturan dewek lumampah neangan si Apud. Nyayu bae atuh kuring siaplah maturan Kang Poleng pikeun maluruh laratan si Apud. Kuring oge ieu teh teu mikeun nu jadi sobat nandangan cilaka mah RT Suha salaku RT di eta lembur memang perlu ditulungan ku urang salaku warga desa euy. Bener euy, urang teh kudu boga rasa tanggung jawab demi katingtriman pelemburan ieu desa. Nyata kitu ngandira urang rek indit maluruh si Apud deh. Ke kumaha mun isuk inditna Jid euy. Nah, moal laenna bae kitu Kang Poleng. Sakalian nyusul Mang Toto anu geus pangheulana miang. Karunya heug eueuh nu marengan deui. Ari sanggup mamaneh ayeuna indit nya hayu rewing mah. Leuwih gancangnya leuwih hade. Tapi makokom indung maneh ngidina moal. Urang indit maluruh si Apud ayeuna. Teuing tah. Keun urang cobaan ngomong ka indung wing sugan ngidinan. Lamun teu nya kumang kewe. Kitu obrolan si Poleng jeung Jang Ajid harita. Ayeuna urang caturkeun deui RT Dodi anu keur mulang nuju ka imahna. Sanggeus anjog ka imahna nepi ka golodog. Ku nyituti gancang dibageakeun. Tapi RT Dodi teu waka asup ka jero, ngadon ngahuleung di lawang panto. Enggal Kang kalebet. Nabat ngadon ngahulang di dinya bisi nongtot jodoh. Cek RT Dodi. Ke Nyi, akang can yakin eta teh asli Nyai. Cek RT Dodi kapokeun kajadian mangkukna.
sieun anu mapageun teh lain nyituti seperti nu geus karandapan waktu kamari. Nyituti tembong seuri leutik bari gancang ngawalon. Asli ima abdi Kang, bojo akang. Lain jurig anu kamari teh Kang. Walau nyituti pondok. Cik, ku akang cuang ciwitnya. Mun nyai ngajerewet nyeri berarti bener nyai teh jalema lain jurig. RT Dodi panasaran. Ceretot weh pipi nyituti diciwit. Au. Nyituti ngagurubu. Tah geuning nyebut au. Nya da ieu mah abdi atuh Kang. Lain nyituti mamalihan. Pasti nyebut au da peureuss diciwit ku akang teh atuh. Nya bisi we akang mah nyituti jurig deui anu nembongan. Tapi hari asli mah nyai heug syukur atunya. Sok sadiakeun we sangu haneut jeung cai entehna. Akang lapar canda hari teh nyi. Mohon mangga atuh Kang. Sangu haneut sareng ci enteh mah tos aya da. Mung rencangna saaya we. Mangga Kang kalebet Kang. Keun bae lah soal deungeunna mah saya oge. Asal nikmat di daharna. Sok atuh baturan akang dahar. Tiluan jeung si Ujang mana? Geus yakin mah nyitu teh asli lain mamalihan. RT Dodi gancang asup ka jero imah. Laju ngariung dahar tiluan jeung anakna. Nyituti can wakalo batatanya ka salakina. Ari can beres daharna mah ngadon rineh bae ngalimed dahar. RT Dodi bangun anu ponyo naker daharna teh. Memang lantaran lapar ti isuk-isuk tug nepi ka sore harita tacan mangidahar. Gancangna carita sanggeus bareres daharna mah kakarak weh RT Dodi ditanya ku pamajikanana. Piring kurut dahar mah kabeneran geus diberesan ku anakna. Kumaha Kang? Amanat ti jurig sorate geus didugikeun ka Jang Hasan. Teras tepang teu sareng Jang Apud katut RT Suhat teh Kang. Diselang ku ngalepus udud. Kadenge RT Dodi ngawalon. Alhamdulillah amanat ti akang geus leuwih ti heula nepi ka Jang Hasan. Malah manehna teh geus pangeulana nyaho saacan akang nepikeun oge ka manehna. Atuh soal nepungan Jang Apud jeung RT Suhage. Kaditu mah kalembur-kalemburna ngan gagal deui. Kalaka meunang karuas jeung keanehan anu pohara kitu teh nyai. Walon RT Dodi bari rumengha. Kanehan. Kanehan kumaha kitu Kang? Aya kajantena naon di lembur RT Suhat teh? Oge perkara Jang Hasan kumaha saterasna Kang? Kieu ye jujutan teh nyi. Atuh harita barabat we. RT Dodi nyaritakeun deui runtuyan kajadian anu lumangsung di lemburna RT Suhat. Oge nyaritakeun lalakon Jang Hasan anu dioconan ku jurig. Nyituti ngabandungan kana guaran jeung caritan RT Dodi kalayan daria. Sakapeung bari jeung sok kumecrek sagala rupa terus seuri. Ngebayangkeun Jang Hasan anu dioconan ku jurig jeung dirawelan etana ku jurig. Teu lila kadenge RT Dodi mungkas guaran caritanana. Tah jadi kitu jujutan anu sabenerna teh nyi. Ngeunaan Jang Hasan teh kitu. Ngeunaan Jang Apud jeung RT Suha munggo di luar dugaan. Atuh kudu kumaha urang teh nya Kang? Kahirupan dibere baik kieu eueuh pisan katenangan jeung katentreman Kang. His. Nya jalankeun we tetep kahirupan urang mah nyi. Da ieu teh puguh geus jadi takdir ti mantenna anu murbehing alam. Sarta kudu sabar jeung tawakal nyang hareupanana. Sakabeh urusan pasti aya hikmahna jeung jalan kaluarna. Tapi sanajan ti kitu, urang teh ulah cicingeun wae atuh Kang. Kudu nyaho carana sangkan lembur urang leupas tina bahaya. Coba mun urang pindah lembur atau pindah desa, bakal aman meureunnan Kang. Jadi akang teh kudu leupas tanggung jawab salaku RT. Kitu meureun. Mohon Kang. Ari tos radi kumahakeun deui, da teh cara deui. Iwal ti kadah kitu atuh Kang. Ngara urang salamat.
nya salah atuh ari pamikiran kitu mah Nyai. Akang embung ari kudu ngalepaskeun tanggung jawab mah. Tuh tingali gerak lemburna RT Suha. Mun seug daya akang jeung Lurah Parman arek saha nu nguruskeun. Ceuk RT Dodi ngawalon tandes. Akang ngarasa prihatin ku kaayaan eta lembur. Cik Salim kamalan cek hidup geuning teu katingal-tingali. Cuang Kakang Hasan gitu. Baturan Bapak Ganjang Salim bejakeun ka lancek maneh. Ceuk RT Dodi deui terus ngareret ka anak kaduana nyatana Jang Salim. Atuh Jang Salim anu direret gentak ngawalon. Oh, si Akang nuju ngarit rada tebih, Pak. Jadi lami uwihna jiga nama Pak. Duh. Cek Akang mah tong sinang ngarit wayah kieu atuh Nyai budak teh. Komo jauh-jauh mah bahaya. Oh, nah kunaon kitu, Pak? Pan biasana oge sok santen ngaritna teh si Akang mah. Anakna nu nembalan. Nya eta ayeuna mah Bapak teh ngarasa salempang melangjang. Lanceuk hidup sieun pinanggih jeung bahaya anu ngancam kana kayaan jiwana. Para jejaka tepan kean di lembur keur diincer ku nyekelet. Caritaan RT Dodi jiga anu terus rasa. Daharita bareng jeung RT Dodi nyarita kitu ka anak kaduana nyatana Jang Salim. Di tempat sejen tembong lanceukna Jang Salim anu keur ngarit ka kebon. Harita teh karek ngarongheap leumpang mapai galengan sawah. Nalika keur anteng-anteng leumpang bari memanggul sarangka jukut ngadon dipegat ku hiji wanoja anu geulis. Ngarit ngalajukut teh keur parab domba. RT Dodi boga domba 7 siki. Meh wancih sareupna. Lanceukna Jang Salim memang masih kene aya di pasawahan keur mapai-mapai galengan. Keur anteng leumpang dina galengan sawah anu mimiti koneng daun parena. Ngadadak harita aya sora awewe anu ngageroan tukang ngeunana. Kang Rahmat, Kang. Antosan sakedap Kang. Cek eta sora berjol apaleun kana ngaran manehna nyatana Rahmat. Aturet Jang Rahmat gancang ngareret ka tukang. Pas direret breh teh aya wanoja geulis jangkung lenjang make baju kabaya koneng jeung samping kebat nyampeurkeun bari imut. Sebelah Rahmat ujug-ujug nyeblak hatena. Langsung kapentang asmara ku imutna eta wanoja geulis rupa. Nu kayaan bukna panjang ngarumbai dipola ku dangdanan nyeronggeng. Jang Rahmat jiga anu terus kasima ku kageulisan eta wanoja. Meh teu bisa ngomong nanaon. Nepangkeun nami abdi Ningsih Kang. Cek eta wanoja ngakukeun ngaran Ningsih ka Jang Rahmat. Jang Rahmat dibarung jeung imut gancang nembalan. Nyi Ningsih teh uninga kana jenengan Akang di mana eta? Kemal Jang Rahmat. Abdi tos terang nyalira Kang. Teu kedah kaget. Ayeuna Akang bade uwih ka bumi atawa ka mana Kang? Mohon Nyai, Akang teh tos ngarit ayeuna bade uwih ka bumi. Oh, sindang heula atuh yuk karorompok Kang. Cek Nyi Ningsih ngajakan Jang Rahmat. Mohon mangga. Tapi bumi Nyai teh di mana gitu Nyi? Rompok abdi mah pali ditutuh Kang. Henteu tebih. Tos caket mangga gerakang. Urang ngabujeng heula ka bumi abdi. Cek Nyi Ningsih bari neuteup antep ka Jang Rahmat. Atuh harita dua teutepan bantrok beuki antep
sarta teu bisa dipungkir deui ku Jang Rahmat. Nalika hiji kakuatan mimiti mengaruhan kana jiwana. Mangga mung ieu jukut kada dianterkeun heula ka kandang panginten. Bilih sepuh akang deudeupeun. Margi satok jukut teh saya pisan ieu teh. Teu kedah atuh Kang. Tos we simpen heula di dieu jukut garing mah Kang. Engke upami tos uwi ti rorompok abdi tinggal samper deui. Ayo Kang da moal lami atuh sakedap ieu ka bumi abdi mah Kang. Mungguh di luar dugaan, Nyiningsi barang nyarita kitu teh langsung nyereundeuk nyamperkeun bari ngadupak Jang Rahmat ku palebah gunung sakembaranana anu peungkeur katempona. Malah lain kitu bae, tapi bari jeung ngusap pipi Jang Rahmat karasa leungeunna ngageleser lemes ngusap kana beungeutna. Dasar Jang Rahmat bujang anu keur memejeuna getih ngoraeun sagala babarian. Ayeuna mun parang deukeut jeung awewe terus kadupak paantal kulit. Eta oge kalemahan Jang Rahmat, sok langsung gahudang birahi kalalakianana. Ujug-ujugen we eta ujug-ujug us we. Si karung wadah jukut teh diteundeun di sisi galengan sawah. Sarta Jang Rahmat tuluy ngiclik nuturkeun Nyiningsi anu leumpang ti heula. Hayu gerak Kang, tong salempang. Diteun abdi mah tara seueur jalmi ieu, betah gerak Kang, urang paduduan di ditu. Cek Nyiningsi. Mohon mangga akang oge janten panasaran. Hoyong terang bumi nyai. Cek Jang Rahmat bari nyawang anu endah-endah. Nyiningsi sorangan memang ngahaja pisan ngagoda Jang Rahmat. Sangkan jadi kapancing birahina. Harita leumpang ngahaja di hareup bari nyingsat samping nepi ka luhureun bitis. Bitis Nyiningsi puguh we katempona koneng umyang sampulur pakulitanana. Mun dirampa pasti ngageleser lemes. Matak meureuh deui jeung matak ajol-ajolan si Otong. Katempo bujurna mun leumpang teh mending ngagiplek jiga emplok cendol. Karelek Jang Rahmat anu leumpang tukangeunana katempo nureyan cidu. Bari panon mah telesot tina bitis anu geulis jeung tina bujur anu demplon. Teu karasa harita duanana jolgok we nepi ka hareupeun hiji imah. Mangga Kang, kalebet Kang. Cek Nyiningsi ngajakan asup ka jero. Mangga nyai. Temal Jang Rahmat asa meunang kasempetan. Saterusna harita Jang Rahmat dibawa unggah ka jero imah ku Nyiningsi. Sanggeus asup ka imah, di jero imah teh estuning harurung harerang tur mewah katempona. Eta imah gede bari selangsang sengit kembang kas, sengit minyak kasturi. Wangunan eta imah lir ibarat karaton dipulas ku cet warna bodas. Jang Rahmat sakitu can mandi kesangan keneh tas ngarit. Harita ku Nyiningsi jol langsung dibawa ka jero kamar. Blug. Panto kamar ditutupkeun bari terus dikunci ti jero. Sarta satuluyna mah teuing naon anu dilakukeun ku eta dua insan. Cag tunda kayaan Jang Rahmat budak RT Dodi. Ayeuna kocapkeun bapana nyaeta RT Dodi anu rek nuju ka imahna Jang Hasan teh jadi rada sumingki. Sabab ingat bae ka anakna anu tara ti sasari can keneh bae balik tina ngaritna. Aduh, nyari si Rahmat ka mana atunya ngaritna. Geus sore kieu ieu teh can mulang-mulang. Bapa ni asa melang. Je bapana deui derek ka imah Jang Hasan menta dibaturan itu. Aduh. Susul atuh Kang ka tempat ngaritna Kang. Piraku teu melang mah budak can balik ngarit geus sore kieu Kang. RT Dodi ukur rumenghap teu nyarita deui ngan gedig we indit pikeun nyusul anakna ka tempat pangaritan.
nyituti nalika salakina mangkat teh semu samutut dume salakina ari batur diuruskeun sedengkeun anakna teu dipalirek jeung teu dipake kamelang. Tur dina waktu anu meh sarua Jang Hasan nganti-nganti pisan kadatangan RT Dodi lantaran wanci geus sore waktu anu geus dijangjikeun teh. Jang Hasan can waka balik deui ka imahna harita teh masih cicing keneh diteun imahna Jang Onon katut Nyi Isa sabab teu ludeung lamun balik ka imah sabab gara-gara ya jurig teh anu milu sare. Kamana geuning RT Dodi teh can nguntruk-nguntruk bae nya Kang padahal ieu teh wanci geus sore kieu cuk Jang Hasan. Tenang atuh San ayeuna ge Pak RT mah geura bakal datang kedeung di oge Cek Jang Onon jiga nu yakin. Jang jika dina oge apanan sore Kang tapi ayeuna geus rek sareupna can datang keneh wae bener-bener nguciwakeun ni RT Dodi teh mana kuring teh hayang balik di ka imah sorangan tapi nya keung ari cenah RT Dodi mah bet keung sagala atuh San apan aya eta tah batur mah jurig awena teh ya. Ih, ulah kitu bae atuh Kang. Batur keur baringung teh ngadon digonjak wae. Cek Nyi Isah kurang panuju salakina loba heureuy teh. Wios dah heureuy ieu Ceu daripada jenuh kuring mah teu kasinggung ieu Ceu. Cek Jang Hasan seri mawur bari melong kaluareun imah. Kebeg Keur kitu Jang Hasan jadi ngagebeg. Barang nempok kaluar aya nu keur cinutrung weh dina golodog imahna anu memang ngarendeng pisan jeung imah Jang Onon. Kunaon San jika nu ruas kitu ningali naon San? Cek Jang Onon. Lain Kang itu anu milu sare di imah kuring teh bet aya di luar geuning Kang di golodog imah uing Kang. Mana teh sasaha? Cek Jang Onon ong tina kaca. Itu tukang tuh nu diuk dina golodog imah uing make papakean sagala podas Kang. Cik Isa cik tingali kumane di luar aya nu keur cicing di golodog imah Jang Hasan teh sah. Mana eueuh sasaha geuning Hasan? Ngalantur meureun Jang Hasan mah. Cek Nyi Isa. Saha nu ngalantur atuh Ceu? Kuring mah nyaan tuh ningali anu keur diuk dina golodog imah uing Ceu. Jang Hasan mah keukeuh nyebutkeun aya nu diuk dina golodog imahna. Sedengkeun Jang Onon jeung pamajikanana woleh teu ningalina naon. Alah, gancang tutupan hordengna Ceu. Aya naon deui atuh Jang Hasan? Sok ngagempurkeun bae Jang Hasan mah. Kunaon? Itu jurigna melong ka kuring Ceu, itu melong tuh. Nyi Isa sanajan teu ningali naon-naon, tapi teu burung timbul rasa kasieuna pangaruh tina tingkah lakuna Jang Hasan model kitu. Atuh serelek hordeng imah teh gancang ditutupkeun ku Nyi Isa. Jep taya deui nu nyarita naon, iwal tiba labuh dina parasanana masing-masing. Sedengkeun si jurig anu keur diuk dina golodog imah Jang Hasan ujug-ujug kadenge ngabangingik ceurik bangun kanyerian. Geuleuyung eta jurig de ngageuleuyung leumpang ngangkang maju ngadeuketan ka imah Jang Onon. Blug 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 kana golodog imah Jang Onon sada aya nu leumpang meniririeugan palupuhna jiga ditincak ku buta. Kadenge anu kakatrok nalika rek ditembalan ngong kadenge ti luar anu ngomong semu ngirung. Mondan na aya Kang Hasan dininya. Cek eta sora. Atuh tilu urang nu aya di imah harita pating larenjak jeung pating birigidi sabab eta sora bisa kadenge ku sararea kalawan jelas. Kabeh nu tiluan beungeutna secara papias lir taya getihan.
Dina tarang nararanung ku Kesang Tiis. Kang, eta suara naon menengirung kitu Kang? Bertanya ke akang Nyai mah. Oh, ulah didenge Nyai ulah. Sisir ulah didenge. Jang Onon teu bisa ngomong deui ku kumaha. Sieun kaliwat saking. Drog-dog. Jang Hasan lompat ka pakarangan tukang. Les. Nyumput kanu poek duka teuing terus ka mana jigna. Abong Jurig ambeunana seukeut. Apal kana bau awak jalema inceranana. Les. Eta Jurig oge langsung ngiles ngudag anu kabur. Teu ngaganggu ka Jang Onon katut pamajikanana. Kang Hasan, no ngabur Kang, nanggung nyawab sia Kang, ngalus deui nemat ngaing Kang, numpang geranyieun Kang. Cek eta Jurig tuluy ngudag Jang Hasan bari nyarita. Sorana mun keur ambek sok tambah ngirung. Belesat. Eta Jurig teh murut tempat anu poek ngabelesat. Tapi nalika eta Jurig ngabelesat, na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.